Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Apa kabarnya? Tepang deui sareng ibu dina video pangajaran basa Sunda anu salajengna. Bertemu lagi dengan ibu pada video pembelajaran bahasa Sunda selanjutnya. Dina video ieu urang bakal ngabahas ngeunaan pupujian. Kukituna perhatikeun video ieu secara benar ya. Pada video ini kita akan membahas mengenai pupujian. Oleh karena itu perhatikan video ini secara benar ya. Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin taun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya mani ngempur di bumina hurung mancur parangina Kanjeng Nabi jatnika pinuh ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami Ker 4 tahun yuswana diberesihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna Tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku hotami Nabi Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun 2 sasi kaunggelkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek teges ramana Kanjeng Nabi sering pisan dicandakan nagara Sam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan kacatur di eta nageri loba pandita Yahudin sareng pandita Nasrani nu tepang jeung Kangjeng Nabi sadayana sasauran ieu jalmi moal nyalahan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus nyiberan sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman
panutan kana bingangkeun panutan karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti ibadahna saban wengi di dinya jol kasumpingan Jibril nunurunkeun Quran kalawan dawuh pangeran Nabi didamel utusan harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutusku Allah pasti ngembarkeun agama suci anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana murang kalih nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek misan jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang adan ari lolobana pisan ka Nabi teh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur runut kaol nu kamashur Kangjeng Nabi teh disaur dipapagku malaikat nyandak burok nu kasebat lempangna teh cara kilat tutunggangan Nabi angkat ti Mekah ka Baitul Maqdis teu lami-lami antawis ku jalmi henteu katawis kersana Gusti nu wacis ti Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna Mi'raj teh kasebatna ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana sareng aras pangluhurna di sumpingan sadayana katut surga narakana Kanjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kudu netepan salat muji ka pangeran sadayana jalmi iman sami gaduh kawajiban salat nu 5 giliran teu meunang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana kafir Mekah kacaturkeun barang Nabi nyarioskeun Mi'raj lain dimulyakeun anggur pada nyengseureikeun pada hasud ngakalakeun tidinya Allah ngersakeun Kanjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun para sahabat pirang-pirang nu bumela milu iyang milu ngalisa abrulan teu pisan sumoreang tambih kamulyaan Nabi di Madinah asal sepi jadi rame kuno ngaji muji kanu maha suci 10 tahun lamina di Madinah jumenengna
agama Islam cahyana gumebiar ka mana-mana. Ari mungguh Kanjeng Nabi nyaahna langkung ti misti ka umatna jaler istri leuwih ti sepuh pribadi. Welas asih kanu miskin sumawon ka budak yatim pada sebehku paparin kadaharan jeung pisalin. Akurna ka urang kampung calik satata ngariung tara angkuh jeung adigung sanajan ka urang gunung. Kanu nandang kasusahan gering jeung kapapatenan ngalayat sarta ngubaran ngajajabkeun ka kuburan. Manis saur manis budi estu mustika ning jalmi sajagat moal mendak deui sae rupa jeung parangi. Rarai lir bulan purnama halisna lir katumbiri waos lir inten widuri salira harum wawangi. Estu kersaning pangeran lain sengit di menyanan karinget padanan dean diparake sesengitan. Pirang-pirang mujizatna tawis kanabiyanana Qur'anu nomer hijina mujizat nu pangmulyana. Tangkal nu perang dauna disiram urut abdasna ngadadak loba buahna sarta hirup saterasna. Domba nu banget kuruna sarta lalepet susuna diusap ku panangana ngadadak juu susuna. Dina hiji waktos deui sahabat bet kirang cai teras bae Kangjeng Nabi mundut cai anu kari. Caingan sakedet pisan estu kabeh pada heran Nabi neuleumkeun panangan dumadak tuluy manceran. Cai mancer loba pisan kaluar tina panangan sela-sela ramo pisan cukup kerjal mareaan. Ya Allah nu sifat Rahman abdi teh iman ka Tuhan teu aya deui pangeran lain ti Allah nu heman nu ngadamel bumi alam rawuh jeung eusina pisan nu wajib diibadahan taya anunya samian. Sareng abdi iman deui ka Muhammad Kanjeng Nabi yen eta utusan Gusti miwulang ka jalmi-jalmi nu sifat kapercantenan wijaksana tur budiman bener wungkul sasauran lain saur kaheureyan. Hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumenengna sareng sabada wapatna estu teu aya bentenna. Du Gusti junjunan abdi Sayyidi Muhammad Habibi pamugi salira nampi kanu hina diri abdi. Abdi umat akhir zaman
anu banget panasaran, hoyong tepang ngadehesan, sejatumut serah badan. Tah, dina video samemehna eta mangrupa salah sahiji contoh pupujian. Dari video sebelumnya itu merupakan salah satu contoh pupujian. Hayu urang pedar hiji-hiji ngeunaan pupujian. Mari kita bahas satu persatu mengenai pupujian. Pupujian teh asalna tina kecap puji tuluy robah jadi pujian anu hartina nyaeta kekecapan anu ngagungkeun pangeran atawa Gusti Allah. Tuluy robah deui jadi pupujian. Pupujian ieu teh asalna tina kakecap sair nu miboga harti nyaeta puisi ti sastra Arab. Pupujian berasal dari kata puji, lalu berubah menjadi pujian yang mempunyai arti yaitu suatu kata yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pujian ini lalu berubah lagi menjadi pupujian yang merupakan berasal dari kata syair yaitu puisi dari sastra Arab. Wangenan pupujian eta sorangan nyaeta salah sahiji karya hasil karya sastra Sunda dina wangun puisi atawa ugeran anu eusina nyokokana ajaran agama Islam. Pengertian pupujian itu sendiri adalah salah satu hasil karya sastra Sunda yang isinya mengacu pada ajaran agama Islam. Eusi pupujian teh bisa rupa-rupa, bisa ngeunaan pepeling, pujian ka Allah jeung sholawat ka Nabi, doa jeung pangajaran keagamaan. Isi dari pupujian itu bisa bermacam-macam, bisa mengenai larangan, pujian terhadap Allah dan sholawat terhadap Rasul, doa, dan pembelajaran keagamaan. Struktur pupujian teh nu kahiji, hiji pada diwangun ku 4 jajar. Satu bait itu harus terdiri dari 4 baris. Tuluy sajajarna teh aya 8 engang. Dalam satu baris tersebut harus ada 8 suku kata. Purwakanti dina hiji pada kudu sarua. Misalna a. Nah, purwakanti dalam satu bait itu harus sama. Tah, ayeuna urang jentrekeun hiji-hiji. Struktur pupujian nu kahiji teh nyaeta hiji pada diwangun ku 4 jajar. Sekarang kita jelaskan satu persatu mengenai struktur pupujian. Yang pertama itu dalam satu bait harus terdiri dari 4 baris atau 4 jajar. Tah, dina contoh ieu teh aya contoh pupujian anu judulna teh bab cai. Di sini ada contoh pupujian yang judulnya bab cai. Pupujian ieu teh diwangun ku 3 pada. Tah, dina unggal padana teh aya 4 baris. Misalna ye, di pada kahiji aya jajar hiji atau baris kahiji, jajar 2, jajar 3 jeung jajar 4. Nah, contohnya seperti pada pupujian ini terdiri dari bait 1, 2, dan 3.
dalam setiap baitnya itu ada 4 baris. Yang ditandai panah ini ada baris 1, baris 2, baris 3, dan baris keempat. Jadi, inget-ingetnya pada tehnya eta bait, jajar tehnya eta baris. Jadi, ingat ya, pada itu adalah bait, jajar itu adalah baris. Struktur pupujian nu kadua teh nyaeta sajajarna aya 8 engang. Struktur pupujian yang kedua itu adalah pada setiap baris tadi harus ada 8 suku kata. Misalnya, dina jajar kahiji aya dupi sadayana cai. Tah, dihitung di dieu teh aya 8 suku kata nyaeta du, pi, sa, da, ya, na, ca, i. Ta, eta teh aya 8 engang. Eta nu disebut suku kata. Nah, contohnya ada satu baris pupujian di sini yang terdiri dari 8 suku kata, yaitu du, pi, sa, da, ya, na, ca, i. Tah, ini adalah yang disebut suku kata atau engang. Struktur anu katilu teh nyaeta purwakanti dina hiji pada kudu sarua. Purwakanti dalam satu bait itu harus sama. Tah, purwakanti teh nyaeta huruf vokal akhir dina satu baris. Nah, purwakanti itu adalah huruf vokal akhir pada satu baris. Misalnya ya, di baris kahiji teh aya dupi sadayana cai. Tah, eta teh si purwakantina teh i, cai. Terus baris kedua nusok diangguna susuci. Tah, eta ge i. Eta aya 7 rupi, eta ge i. Walungan anu kahiji eta ge akhirana i. Sedengkeun bait anu kadua teh akhirana a. Misalna ye, cai laut kaduana, cai sumur katiluna, cai ibun kaopatna, cai es nu kalimana. Tah, jadi si akhirana teh kudu sarua. Vokal akhirna kudu sarua. Struktur pupujian yang kedua adalah dalam satu bait harus terdiri dari purwakanti yang sama. Misalnya, pada bait pertama itu diakhiri oleh huruf i. Misalnya, dupi sadayana cai, nusok dianggona sasuci, eta aya 7 rupi, walungan anu kahiji. Sedangkan untuk bait kedua diakhiri oleh vokal a. Misalnya, cai laut kaduana, cai sumur katiluna, cai ibun kaopatna, cai es nu kalimana. Tah, eta anu disebut purwakanti teh. Unsur pupujian teh nyaeta nu kahiji jejer. Jejer nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun kanu pangarang rumpaka pupujian kanu macana. Unsur yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca. Unsur nu kadua aya nada jeung suasana. Nyaeta sikep pangarang kanu maca. Unsur yang kedua adalah nada dan suasana, yaitu sikap pengarang kepada pembaca. Unsur nu katilu aya rasa. Nyaeta anu ngajiwaan eusi pupujian. Rasa
adalah yang menjiwai isi pupujian. Nu kaopat aya amanat, nyaeta pesen pangarang anu karasa kudu maca atawa ngaregepkeun pupujian. Unsur nu terakhir nyaeta aya purwakanti, nyaeta sasaruaan atawa padeuketna sora akhir dina ungkara kalimah, yaitu persamaan kata atau dekatnya huruf vokal pada akhir kalimah. Nalika urang macakeun pupujian teh biasa nama dihaleuangkeun atawa dilagukeun. Eta teh nu disebutna nadoman. Biasanya ketika kita membaca pupujian itu adalah dilagukan atau dilantutkan. Nah, itulah yang disebut nadoman. Tah, cekap sakitu materi ngeunaan pupujian teh. Kumaha? Ngartos? Nah, cukup sekian materi mengenai pupujian. Bagaimana? Cukup dipahami? Tepang deui sareng Ibu dina video materi salajengna nya. Bertemu lagi dengan Ibu pada video materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.